Oh iya. Haturan wa, haturan. Nuhun cu, calalager si lain. Ibaring pangesta wa. Samulihna wa eta. Ari wa mah awak majag-jag ucu. Laras kata. Ngan ieu hate wa teh ucu. Kumaha teh wa? Kangaranana hate dipangpalerkeun ge hese. Duh, kunaon wa? Apan wa teh ieu teh keur milarian juragan Subadra. Duh, muhun aya. Sareng juragan Abimanyu. Aya wartos wa. Leungit ti nagara leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Semuhun eta. Tapi parandene kitu ucu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong. Dah, lar. Mohon. Itiare urang manya ucu. Semuhun wa. Hasil jeung henteu nama gumantung kana odrat sareng irodat numur bengalan. Eta. Cu. Bulan wa. Wa teh ngagejrak di lapangan bola Desa Kubangsari ucu. Da wa teh kudu ijab kabul meureun ucu. Semuhun. Kedahna. Kacamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Semuhun. Ku apuhana pangresana Bapak Siswa Kades Kubangsari. Kerja bareng sareng Karang Taruna Mandiri Desa Kubangsari. Laras. Ketuana teh pangresana Bapak Rawin Robert. Laras eta. Di Nararaga Sedekah Bumi Desa Kubangsari. Semuhun. Laksana ayeuna ucu. Laksana wa. Luar biasa ieu Bapak Lurah. Bagja wa. Tanpa dipungut iuran. Bayaran ke masyarakat nabeuh wayang golek. Tuni ngahibur rakyat. Warga. Estuni ngahibur masyarakat nyalira ku modal nyalira. Semuhun. Luar biasa Bapak Lurah, mudah-mudahan cing jadi contoh ke pejabat-pejabat anu liana. Amin wa. Yen nyenangkeun rakyat teh ibadah gede di ucu. Tangtos. Atuh tepang sareng sepuh-sepuh di dieu seueur. Saha wae. Bucu tinggawitan Bapak Sekdes. Aya. Atuh ketua panitia Bapak Dalkim, Bapak Sugito, Bapak Subroto Wahyu Utomo. Malum urang wetan mah nya. Identik jeung Bapak Haji Distam Sobari Ketua LPM, Bapak Darmo nyaucu. Semuhun wa. Atuh Bapak Slamet Setiono, Bapak Tarjo, Bapak Rakwin, atuh Bapak Raun, Aya. Bapak Rusdam, Bapak Ranto, Bapak Slamet Pamuji, Aya wa. Bapak Erik Setiawan, Aya. Bapak Darto Edi Handoko aya. Aya wa. Bapak Rabin Rawu, tokoh masyarakat. Rawuh wa. Bapak Saipudin aya. Rawuh. Bagja ucu. Atuka anu aya dina YouTube na sewang-sewangan boh di Sitop, Laras. boh di PGH Tilu Channel nepangan uaknya ucu. Sae wa. Bagja panggih deui jeung Siptop geus lila teu panggih jeung Siptop. Nya eta. Atuh Bapak Haji Unang Kanang Pespa oge manco delu ucu. Wa itu. Bapak Haji Opi PDP Jenderal aya. Aya. Bagja delu ucu. Laras. Cu. Wa. Milih nyang kolong ting kana waktu segala lakon teh panjang kene delu ucu. Semuhun wa. Urang tingkat gene kana hiburannya ucu. Sae. Da fungsina ua mangahibur. Ngahibur. Ngan sate acana urang ngadoa sadayana. Menekung Kahyang Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma. Mudah-mudahan pangersana Bapak Kades, Bapak Siswa. Di Jawa mah siswa, di Jawa, Jawa Barat tadi siswa meureun ucu. Semuhun. Mudah-mudahan mantena cing panjang yuswa, Amin wa. panjang jabatanana ucu. Amin. Atuh urang dia cing kepetik hasil kala buah. Mudah-mudahan ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya. Amin. Nya ucu. Cinekna sadayana cing ditetepkeun dina rahmat
sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu nongton, nu ditongton, nu icalan sadayana teu wiji-wiji ucu. Heeh, cu. Kulan. Kadieu Kakang silain gitu ucu. Sae mangga. Bari jeung hayang ngareng keneh ku teh ucu. Dah. Era ku Bapak Kades mah nya Bapak Kades ngigel ari uan teu. Dah. Cobi atuh wa kaul. Heeh. Cik, ieu bari jeung aya nu nyungkeun lagu deh ucu. Lagu naon? Heeh. Ti Ibu Lurah cenah. Lagu naon? Laguna teh Tepang Sono ucu. Ah, sae. Teh gala-gala. Cik kayaknya. Dina mah hayang gala-gala wa teh ucu. Ah, saya oke gara-gara oke. Heeh, ngan Ibu Lurah itu palai Tepang Sono. Mangga Ibu Lurah Tepang Sonona. Sok tanya geresakeun cakrut. Kade pegat deui. Lah tuang wae atuh. Sor kapayun kata. Sor kapayun Ibu Lurah. Kapayun Bu Lurah. Ibu Lurah Sasmiati ngahaturkeun Ibu Lurah Sasmiati Patepang Sono Patepang di panggung seni Ibu Lurah Sasmiati Patepang di panggung seni Aya keneh sakitu banyak ucu. Ibu Lurah Sasmiati aturan kapayun heula Ibu Lurah Sasmiati anu bager Kapayun Ibu Lurah. aturan kapayun heula Ibu Lurah Sasmiati anu manah aturan kapayun heula ieu abdi hoyong tepang tos tepang saraya Kadieu Kakang silain. Sae. Palurah Sasmo Aturan iya lagu Tepang Sono Pasiswo kepala desa anu mana Ibu Lurah Bapak Lurah aturan kapayun heula etang-etang pakaula aturan bayar lagu aya Ibu Lurah aya. Bapak siswa katurana kapayun heula Bapak siswa Bapak Kades Kubangsari katurana ieu Ari poyong tepang sareng Ibu Lurah amanah kadieun Ibu Lurah Bapak Lurah kapayunan kadieun Kapayun Ibu Bapak Karsi Sugito nyangkeun Bapak Daklim Bapak Rawi Bapak Sabrosto nyangkeun ieu laguna Bapak Darana disarangan Bapak Sama Sebiono haturangan Bapak Parjo anu mana Ibu Lurah kali Bapak Lurah kapayun Ari anu mana katuran ka Ibu Lurah iya lagu Ibu Lurah da katuran nuhun tambih deui Ibu Lurah anu bager tambih deui Ibu Lurah Bapak Lurah tambih Sor kapayun Ibu Lurah. Pakaula. Tepang sono Ibu Lurah anu geulis iya lagu kediri deui Bapak Kades deui katur nuhun hoyong ditambih deui Ibu Lurah Bapak Lurah aturan ieu laguna Bapak Karasi Tambari ngarokok. mana
Bapak Rudi Wijaya, Bapak Suraka, Bapak Lurah, anu mana kapayun heula, kadian Bapak Lurah, Ibu Lurah, kapayun, Pak Meme, kadian disarengan Bapak Slamet, anu mana, aturanan Bapak Seroto, kadian Ibu Lurah Diri, Bapak Lurah, Ibu Lurah, aturan. Iya lagu Mata Pangasono, Mata Pangama, Ibu Lurah Casmati, di Papamu. Hari yang datang Ibu Lurah Casmati, di Rangkasono, Ibu Lurah, Bapak Lurah, Pamugi ulah Pangasono, Bapak Suraka, Bapak Karang. Me kacang. Naudzubillah syumma naudzubillah. Gede teuing panayaga. Baratur ma arangkat ka Mekah jadi haji. Der penting ieu panayagan jadi anjing. Paingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mugelallah. Ku najis na eta sungut anjing, lamun sungut anjing antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. Ku najisna sungut anjing. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Goblok sia. Jadi sanajis-najisna sungut anjing walawi najis tibatan sungut ente dia kain. Agama naon sih lain? Islam. Hah? Islam. Bener Islam? Bener di imah ge sajadah aya 5 urang. Tong boro aya 5 aya 3 truk di masyarakat teu dipake salat mah kana naon? Dipake atuh. Dipake reregan. Sok dipake. Bener Islam. Bener. Lain cek dewek cek keterangan ya. Naon? Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon artina? Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam, tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Saha parina ge anu nganyerihatekeun batur? Saha we teh. Leungeun teu make di maredokeun naon? Tah, sia mah kitu aya kasalahan batur di korehan, kasalahan sorangan disumput-sumput. Kesalahan kuring naon? Nah, cek aing oge da teu rumasa babatok sia mah. Da teu masa. Cek keterangan geura saksi kebohongan maneh warek nyaksi kebohongan batur. Bohongan batur, bohongan sorangan oge naon da? Can pernah ngabohongan batur deui. Naon si teh? Naon amak-amakan atuh cing pugu. Cing Dengekeun pugu. ku sia. Bapak aing datang di kenangan. Datang si dawala di kenangan aing dikeplos-keplos. Oh iya mah ya. Tang Pak duma papang ning, duma katingtung, kublos. Era aing datang ka Brebes teh beuleuh. Era ku palurah bakat tu era tempo beungeut aing jadi beureum. Ah, tadina. Keur mah beureum ti tadina. Jadi gara-gara kenang dikeplos-keplos gitu. Heeh. Akang teu mikir. Teu mikir naon aing. Cing era atuh bapak kubu ka dieu nyawer. Ibu kubu nyawer.
ai akang jo kurunyung hare-hare sawer atuh tukang kenang teh jadi hayang disawer cing ngarti jadi kudu ngarti anu teu ngarti mah lain dewek saha si laing coba ayeuna si laing aing kudu nyawer ka maneh pek pikirku sia ari aing duit di mana coba eta ngomong duit di mana unggal peutingna beuh aya nu nyawer bikeun ka tukang saware sanajan aing mah peutingna beuh aya nu nyawer nya dengekeun ku sia unggal peutingna beuh totoronan dengekeun ku sia da duit mah lain ku aing nah kusaha tuh iya we si dadan heueuh Mang Ep dengekeun dadan sia sia mangeuna turun mobil ungah mobil sumping kanu kagungan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kota bener padahal sia teh dadan hirupna ngan saukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan dengekeun ku sia engko nyarekan engko nyium ieu mah da aing moal hirup lamun wadang dadan leuh tapi paminta lagu sae teh bapak mana bapak Akang hah bapak Akang bapak Semar nama ke digugu aja tuh kolot teh saha kolot bapak Akang Pak Semar coba kolot teh nahaon lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen aduh manusia percobaan hei satria baja hitam leungit bajana tinggal hitamna itulah Semar Banar Nangka doraka kakolot ya Semar doraka kaing tak aing mah yang buru-buru kiamat alam dunia teh jelegur kiamat atau nah make jeung atoh yang ningali Semar engkak-engkakan di neraka doraka ti aing aing ngomong teh ka mana karap naon eueuh hiji kajadian kolot doraka ti anak atuh aya eueuh aya lamun anak doraka ti kolot loba heeh eta ge dewe ge apa ngan aya kolot doraka ti anak eueuh aya sik mun aya buktikeun aya nyaho bukti sok kamari itu di Kapolsek di Brebes aya awewe dibawa ke Kapolsek meureun maling emas meureun lain maling emas naon micen orok anu kitu lain doraka ti anak wayaw eta aya geuningan wayaw meureun matak dipikeun ge anak jadah teh naon matak dipikeun ge anak jadah eta ngomong asa bener ada bener wae maka jeung anak jadah dengekeun cek katerangan qulu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih orokna suci budak mah bersih lain orok jadah tapi indung bapakna nu haram jadah belegu jempe oyaw Akang apal teu naon artina anak jadah naon anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan dengekeun atuh tadi keterangan teh asa bener eta ngomong da bener wae urang mah maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewereuna teh kusaha gesek kana pager daya bapakna goblok sia teh tuh rek dimajusikeun rek nasranikeun kumaha indung bapana rek diyahudikeun kumaha indung bapana sia teh pasti aya bapana sia teh mana karep sia teh kitu teh mah matak pangeran morek hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar wah malik-malikeun akidah tah ieu aliran sesat di si goblok malik-malikeun akidah malik-malikeun akidah ieu kudu dibasmi manuk ieu bedago naon Semar naon kitu banget bodas awak hidung aduh pinguin lain sok saya eta mah luas bayangkeun ku sia lumatak dina waktu sok tuluikeun ayo lanjut ayo naon Kang terus lami di dieu Pak aduh ti tadi dan ti tadi nah teh hitut udah ngomong gitu ya goblok teruskeun anu bieu teh jang lan teraskeun anu neme teh teraskeun heeh sae mah nu matak bapak-bapak ibu-ibu
pang-pangna barudak ngora naon urang teh wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot Lain gitu. tadi mah lain gitu sabab inung tung rahayu bapak tangka derajat nyapa tuh coba pagi heueuh ayeuna mah komo ka inung sabab naon bayangkeun ku si laing maha inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung dages takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tar ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nyapa tuh Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna pomo ka bapak gabru ka bapak bari nyuu sakuduna bapak nu ngajuga mun bisa bari ceurik bapak nu ngagedekeun abdi syariatna bapak nu mangusahakeun abdi bari cekel tuurna cing tarik tarik teuing sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek nyapa bah aduh jus ya tadon beuki nya ceus ya puas belegu kabina ting babatok sia ae sia aduh kalakang ngaheureuyan ngalonyeng tuh tong diturutan jang jelema modeh kieu mana moal wa bahaya dari diturutan di kieu mah tara diwarah wa lain tara diwarah bangkar warah jelema modeh kieu mah ae Karasa. sia goblok ngalonyeng wae atuh kakolot teh bejaan aya ku sia ada aya teh tadi ge meninggalin nyapain jadi beli tuh hah bapak jadi beli gitu punung moal naon atuh kopi atuh nu usaha teh heuh nyaho aing keur ngamak kopi we nu usaha antep naon aya tah tukang kopi tukang ngacleng ampun ajang tukang kopi dewek mal cilelentaheun tukang kopi cing payu dagangna doakeun cing beunghar si laing amin didoakeun teu tukang kopi teh ningkat tukang naon jadi tukang enteh eta kene atuh anger-anger cing payu kopi najang didoakeun lamun teu payu inum ku sia kabeh sok kabayang eta kopi sakitu lobana diinum ku sorangan 3 bulan moal sare-sare sia alah hah ya telah jadi purus tadi ampun tadi mimiti dulu aya mah ipu Ibu air makan. ya sareng geus ipuna teh Tradisi eta makan. Enai Semar mah moal ieu deuleu euy Punung. Semar mah moal belik nah mah cuma beli datara punung ngaranna ge Semar naon semang Ari Semar teh sem pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung golengna alam jadi Semar mah moal punung oke tukang heeh lamun Semar punung genting ngaranna Saha Kang? saha Samsudin heeh baingan ngaheurean wae ka kolot teh atuh da ngareana ngalonyeng heeh alah naon teh pantes teuing nya dileuweungkeun nya malum dileuweung kang jurig kang heh jurig gimana jurig tahayu goblok jurig teh pikasieun jurig tahayul kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh sok dina berita pernah sia ngadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh goblok teh tahayu jurig teh lah heeh maka jeung diabuskeun kana botol nih ku udah gangaranna ge gaib ai gaib teh hukum gaib teh teu katempo ku mata lahir nya leres udah gaib teh lauk lohan heeh naon teh euy naonnya kan
Ulah naon deui teh keung. Ongkot teusin ku jurig sama. Seungit goreng naon ieu nya euy. Ka aing mah seungit ge mendiri jadi lapar aing. Heeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat tuna jaya nu lingih di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem mingkem. Balalager juri di dieu. Oh juri di ditu we balalager. Kumaha di ditu? Sok mere kuota. Ah, Sia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler, maung ka kulon aing ka wetan, maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Selamat. Selamat. Heeh. Iya paling jampe nu teu mati lain. Naon atuh Kang? Jurigna budeg. Aya jurig bolot. Kadieu daula. Salira ayana di mana? Abdi leungiteun salira. Lagu naon sia? Tuluykeun teh apa kaituna? Acanikeun Heeh. Lagu naon lagu Sule ning eta lagu ulang layangan nya. Itu ulang layangan nepegat kapakan di langit lenglang ngapung oleh iya. asa teh kitu dah. Sia lain aya naon dengekeun dengekeun heula naon dengekeun sora leueuy sora naon dengekeun belah mana dengekeun heula tuh nu bener demi Allah aing belah gandeng heula sia tuh gandeng heula besti na benti gandeng besti na besti jeje na gandeng jeje slebeu ternyata dengekeun ku sia nya eueuh ieu teh naon akad rek sulap naon lain sulap dengekeun sia teh aya sia jadi jempe heeh tah dengekeun ku sia sada naon eta Naon Kang? make eho Make ohi. saha urang mana na rek naon rek wai no sia ya di zaman Firaun eho mah tungtungna belegug rek naon on sia rek naon rek eho aing goblok sia teh maing naon ya pot wan aya soran nu ceurik pot di mana wan woi Ngerong teh kumaha? sia ganggarong teh kumaha teh awet sia teh sakitu peuyeut teh Loba keneh Pak. jadi lo bapak yang panggung teh teh pot wan Bo, mana woi oke ngahulang kumaha-na. naon agak siapa jualin surat itu goblok Pantes. wan Astagfirullah. Eta keren kita. Nah, naon Kang? di mana siapa goblok
Pabina-bina teuing naon teh Jang? Ah, ganeng meunyeung sora bapa ganeng. Sia naon ganeng? Aya naon agan? Aya naon agan? Rutan bapa dewek. Dibanting sia dibanting wae. Aduh. Apa eta Iya antep di goblok. Kalimatnya kayak itu geraknya. Aya naon agan? Aya naon gan? Aya naon gan? Urutan bapal heuh bener badan teu. Batok sia. Batok maneh. Batok sia. Bener ada mana? Naon ya? Punten aya ojek aya keneh wae kieu geura. Ai. Oh, tutur genaing. Ai kan come here teh Kemon tengah lalarti Rene komo eta kemari teh tengah ke Sindang ieu. naon? Tadi anjing Edek kudu kasar wae aing teh sia teh. Bina-bina teuing teu ngarti sia teh. edek Kacau beliau banyak. siap keris sepatu heula molok cak-cakan berbuk Lain naon buk aing abut-abutan di leu. nah habis aut-autan Kadieuna kana motor teu make helm. Jadi hilang kegantenganku sedikit. aduh Moal balik anjing moal. nah gitu moal balik Datang isi mah moal balik lah kacau. moal balik kumaha Tadina aing ngeunah teh sorangan hirup teh eueuh nu ngaririweuh. eten Hayang geunah otak teh datang isi mah moal balik. nah kunaon si eta teh Sia teh apa anjing? teu Teu apa-apaan budeg anjing ieu teh. buat teuing cager Lah nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Da jelema teh make ceuli. cenah Budeg sia teh goblok budeg. Aing ge nyaho sok lalajon na YouTube. Aduh. Teh cager-cager anjing. Budeg ge sia teh mun eueuh kabosen. Aduh, aing ge sok sakapeung sok dicocokan ceuli. Da bosen ngadenge wae, aya mah teu ngadenge wae. Duh, api-api ngalamun. Padahal mah sepi dunya teh. Ceulina tengah geber. Dina jelo ceuli teh brrrr. Aya desa. Budeg anjing kayak nyaho. Kita nanya ka aing. Saha nu maot aduh biasa kayak gitu bener Alah klasik cenah belegung. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Geranya tempau ku sia pajar galing bohong. Nyangakeun semah pangabaktos Gusti ditarima. Bulan tuh. heeh we bener Tong dijawab Gusti kacape-cape. Percuma mending meser obeng we. yang naon Teu naon obeng rojok ceulina. Cenah ngemplong. Aduh. Yang akan semah Gusti ae ditarima sia teh. Naonana? Iya. Aduh euy. Alah kita merong kaing minta tulung geranya merong. ning teu Acan koplok atuh jelas teh. Kakere gedek aing ngomong teh. Geranya merong ka iya. Ayo. Aku menunggumu. Geranya tuh musik tuh. Tuh musik. Ya. heeh we merong Ya merong. ya Sok lalajon na YouTube. Aing teh apa atuh demi alu anjing. dulu Beuh. Sungut sia bau bangke. Hah? Sungut maneh bau bangke. Alhamdulillah. Tak kitu geuning ai Taufik jeung Hidayah pangeran mah.
dina sasi Idul Adha kamari teh ngiringan kurban syanu kurban aja sungut sia bau bangke alhamdulillah sabaraha hiji kurban aja awanu kurban blegog awanu kurban sungut sia bau bangke ulu meni seur-seur teuing nah sungut sia bau bangke yes tengah harikeun agama anu menang dikurbankeun mah sapi doma onta me muning ari entog mah teu bisa sanu ngomong entog anjing sungut sia bau bangke is sanajan satrek teu bisa anjing mana karep we itu anjing alah anjing geus tong diceungceurikan angurna kumpulkeun deui eta entog upami tos seueur tak kakara beulikeun domba kumaha sia we anjing amin mudah-mudahan anjing kumaha sia we goblok alieun ai saya bulan sumuhun salira ge kurban kamari oh dunungan mah kurban ge sapi aduh teu ngomong anjing nah sumuhun alhamdulillah da ka abdi ge kabagean sanaos tulangna wungkul oge disyukurkeun ku abdi mah lan nah oh henteu kiatu ye hiji-hiji narosna belir ye nu ngomong anjing nu ngomong oge eta ampun tuh celek di hareup pan aing ti heula mun urang mah ngantri di tukang diukna tukang euy kudu ditoel wae datu naon di tukang diukna ditu astagfirullahaladzim coba eta anjing ari maneh teh naon ka aing teh Noel ari ngomong henteu itu teu ngomong cenah aing di tukang diukna anjing embung aing merek di tukang diukna pacek aing kitu sia teh kitu eta Jol iya si juri ka aing ampun laga roda we kabida-bida ting meni musingkeun kieu aing teh teh ih awas lain kakolot belegug kabida-bida teuing ka aing teh ae nan nepi ka kitu-kituna geus anjing dah siap lah cangking naon wah Aisyah goblok kana gaduh meni nyeri teh ini galak gitu meni galak teh naon hah naon teh naon Aisyah ka aing teh naon aduh cerita gitu naon naon Aisyah galah naon ngawaku naon sia ka aing naon aduh oh nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia kurang ajar emangnya gua cowok apaan salah naon aing nya salah maneh ha naon mun lempang teh heug neuleu dagablek mata sia teh ieu mah tungkul ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing gitu jadi begitu
Jadi mana ngamak teh gara-gara hulu aing diado jeung hulu maneh. Heeh. Sabab Teu deuleu. jadi nu salah. Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing. Dengekeun belagu. Geus pugu pan aing mah teu neuleuh ka sia. Tah sia nu neuleuh ka aing geus ka kaitu. Ieu mah ngahalangan emangna aing rek sieun ku sia. Naon macam-macam ka aing naon sok. Pina-pina teuing sateung. Geuy goblok ge cangkeul. Sia. Pina-pina teuing awas ku aing disantet sagoblok. Bajakeun ka Gus Samsudin ku aing. Pina-pina teuing. Gini aya dunungan. Sugan teh aya dunungan. Sugan teh aya Gusti da manggus. Si goblok ka Gusti Gusna. Heeh. Cager. Bare naon Gusti? Heula. Lan Heula. mending ayeuna. Ke maksud teh geus nyaose. Nah, da ayeuna ge teu riweuh. Lain dagoan. Antosan saha pan abdi ka dieu? Engke anjing. Nah, dari ka mana aing teh? Mina-mina teuing situ ka aing teh ka mina-mina teuing awas dagor ku aing sia. Awas ku aing awas. Aduh. Aisyah naon duduk pak atuh. Kalau aing mau teh haream deuk jeung situ di dia aing mah deukna. Tuh celek jeung dunungan sia mah. Di dieu. Tah rayang. Ratu deket sia teh. Jol ieu sia teh kasurupan naon lempang teh belekuk. Nu maru. Jeung ajak-ajakan sia teh kumaha? Buka topina setan atuh sia teh. Jadi kitu budak Badung. Buka topina. Wih. Halo bos. Halo bos. Doh. Aduh, ke bintang kejora geus eta mah. Naon sia melak cangkeng naon? Naon sia teh? Oh, anjing da peresmian setting dikeprokan. Naon sia teh? Hah? Naon maratot? Macam mana pula kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beletu kena sirawa? Nah ngomong teh gitu sih mah. Dah. Bebladagan kieu ngomong teh. Ya. Urang mana maneh? Ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Urang Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belegug. Oh can apalun bahasa Sunda meureunan. Karunya teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abdi di Sunda bah. Setan sia. Aja Indonesia jawab Sunda. Heeh. Sia ngaran maneh? Ngaran maneh? Nama awak. Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ari dia jeung saha? Sama adik awak saha? Bu teh Tumaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris. Ya, meureun eta. Keluarga hareeng. Ari bapak maneh? Bapak awak. Si Garantang. Doh. Si Garantang. Ari Inung, ya siga termos. Ari Aki, siga seeng.
Oh, keluarga parabot dapur. Meureun eta. Uyutna hawu jiga di jelema yo. Uyutna teh leuit. Cek bisa bahasa Sunda. Sekedik. Tapi meskipun si abang orang Batak, si abang itu kalau ngomong Sunda itu ya pening le buat tawa. Ya pening le buat tawa. Naon pening teh? Ya pening. Naon? Pening. Ya liar gitu liar. Naon liar teh? Ya lungleng gitu lungleng. Oh liar. Nah itu liar. Beleguk lah kau. Lunglang anjing lungleng. Nah maka liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Banyak yang sama kumaha. Banyak yang sama bahasa Sunda itu lungleng. Sarua kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya ho. Tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya ho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya ho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit pening lah buat awak. Dasar Batak eueuh katahu dengekeun belegug. Ari tikus mah berit dengekeun. Berit. Ari sore mah burit. Ari bujur mah birit. Ya kan itu berit-berit juga. Si anjing gitu. Tapi meskipun si abang ini dari Batak, si abang karena kesenian Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede, tapi rees jeung dede. Oh rees jeung dede lah itu. Si abang rees pisan karena lagu Sunda. Tapi mana lagu naon nu resep? Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul? Bisa? Ya bisa. Bisa. Oke. Bubuy Bulan. Oke. Bubuy Bulan teh kumaha? Sia mangko nyaho. Poho deui si abang. Mimitina pisan poho deui si abang. Teken. Asa teu make dehem. Eta mah aing aya ieu belegug sateu tong dieu eta dehemna mah tuh. Tong dibahas. Oh iya, kumaha mimitina. Teken. Bubuy bulan sangrai bentang panon poe di saate. Itu lagu Bubuy Bulan nyerep kena hati. Nyerep aja nyerep. Miresa. Seperti bumbu miresa. Oke, Bubuy Bulan. Barang mitina kumat. Bubuy. Sudah. Awak tahu. Sok. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan di sangrasi bentang lah, bah. Panon sia, panon poe, anjing lain panon sia aja teh. Ngerake jeung panon dong. Sorry bro. Kami ala udah geus lila atuh eta teh lagu teh baheula. Baheula pisan lagu teh da ayeuna mah pan urang geus gede, jadi poho deui. Bener. Mau kitu ampura we nya. Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Hah? Ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge meureun aing. Salah denge. Dengekeun heula tuh batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda biasa. Heueuh nya euy. Cenah urang Batak, da lain ti Batak aing mah ti mana? Ciawi, Ciadan. Sugan teh heueuh we orang Batak. Meureun
didengekeun ku aing pek teh urang Ciawi. Dan ari puwe ka aing teh. Sadanaon eta? Mun teu dianggap ya aing ngomong ieu teh aing ngomong teh euy. Oh radio meureun. Disangka radio buka tuh kacamatana. Ya ka aing geuning. Dah. Astagfirullahaladzim. Daun tingali daun itu melon segede kitu. Setan sing melon ka aing awas ya. Gas. Hingkang samya sampun prapta satengahing marga dipiriku gending hariring lain nu kuring tapi anu mawening haleang lain nu kurang tapi anu mahawenang tapi anu mahawenang rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan Bapak Kubu Gaduh ngertian kemerdekaan karya anu pinuji Kang Yayan Wakil Bupati Kang Yayan Minuhan kuring tinu mahagung Bapak Dewana Diditus Wanti muji syukur kahyang idi Ayah Bapak Dewa wireh di dunia ngumpara Bapak Kades Wadro dicukupan si diri kusari rasa tunggal nakulalana Gusti Bapak Profesor Dr. Haji Suherman Kuningan tunggalna kulalan Gusti Asapana asap panjang bos akan kembang cihideng Sana
dijuru beneran Rarang goyang Rurun tuyang rurun tuyang Kawung ratu Kawung ratu Rurun tuyang Sarang tuy Denung di gunung Sarang tuy Mehpei di lawang Dina rangkulan salamku teu boleh ganggu sarangku teu boleh minum Mari kawung ratu Kawung ratu Rarang goyang Talikeun bae mun saestu mun satuhu atuh ulah ngaheureuyang paheutkeun jakeun bae kawung ratu geuning rurun tuyang dapuran mah dapuran tangkeun nyeri mun saestu ulah osok sok rayungan angguran bagakeun bae bagakeun Sarang goyetina Sarang goyetina lamun nyawa Oe panjang lamun nyaurang Oe panjang kehilang jeung pangharepan layetkeun bagekeun bae Kawung ratu geuning rurung tuyang Salasih mah salasih di Cilamaya
dan nirahingkang samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga dan nirakang sampun prapta sedanten ulah dia bala tamtama hangkot buta arantos hempak merbayak sadi payunan ieu Senopati Kalamaruta kun nirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya nu geus datang pamili anu geus yumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur si eta nanaonannya batur-batur rampak sekar pokal grup der manirikeun maneh kahayang teh guyub jeung batur bareng kabina-bina teuing si teh paruli teuing bodo amat songot-songot aing songot nu ngomong aing songot diparaban ku aing nah make jeung pipiluhun kana urusan aing kumaha aing lain kumaha aing belagug pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu rarayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah mena saha beunghar aing ye mainnya do beunghar wubuukan nah da wubuukan den kayang aing mending wubuukan aing jibatan huntu maneh jiga pager huntu aing jiga pager cenah maneh geus cicing lan cicing nada teh lompatan tadi ge cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun kita tadi jempe gitu da abdi mah jelema nurut lamun cek donongan jempe abdi mah jep sungut teh tara ngomong deui Tara saya mah lamun situ ditita jempe teh hayo we ngocomang sagala diomongkeun abdi mah moal nurut ka donongan lamun cek donongan jempe jep sungut teh kawas di kaput tara ngomong deui abdi mah Tara lamun situ ditita ngomong teh ganeng sagala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng mun teh dek jempe sasungut teh ae meni serba salah aing pokok aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae da sia ganeng ganeng Gusti tarik di malalaunan ai namalang kadunungan teh sia jurig teh sia nya bawahanana jurig dununganana genderuwo aduh eta luar kasaha si nyebut genderuwo teh ha wani sakitu mah kasaha kasaha nyebut genderuwo teh nya kadunungan coba dikepret sia ku aing nya ditakis aduh sia teh ngalawan ka aing tinggal nyengkit sanes ngalawan ada kepret teh nyeri nya ditakis malik-malikeun sia ngomong teh tadi balikeun mah tutung aduh aing aduh ampun hayang nonyok yang kasih itu tuh mana mah yang nonyok aing mah yang ade kasih teh tah si goblok meni mumul eleh sia goblok ngomong teh hah meni mumung eleh ngomong teh yang tebatan eleh omong leuwih aja ngajual imah
Palingan kontrak wae goblok itu. Aya naon ieu teh? Teu aya naon-naon. Rek kasia. Ya. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu. Nyaeta urang ayeuna urang init ka anu kasebut leuweung kendayana. Bade naon? Ulah dibeja-beja. Rek maehan jelema. Maehan jelema. Saha Raja Astina ngaranna Pandu Dewanata. Sabab naon eta teh kapungkurna geus maehan dunungan urang baheula. Nyaeta Prabu anu kasebat Kala Maruci. Eta jelemana heuh. Kabeneran ayeuna aya keur dileuweung keur napaan hiji kepongpong nyaeta anakna anu can lahir, anu can kaluar ka dunya ai lahir mah geus ngan kabulen kulamat. 12 tahun nepi ka ayeuna. Kitu ya, ayo urang ini salaran rancepan urang payahan eta Pandu Dewanata. Sae mangga ulah aya ditinggaleun, sae mangga irit, sae mangga. Ayo. Duh anjir. Lah ngaburi nyai mata ampun. Naon? Mun aing mah nyingka. Ngabeletak gitu. Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak balagog teh. Woi, Goblok sama ni rawas naon? eta teh dunungan belegug. Nyaho aing oge. Nah atuh kadunungan teh meuli campelak. Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik wungkul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul. Bina-bina teuing sia teh. Bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit negara dirantem anjing ku sia kami bina-bina teuing. Tong dikaprokan aing balik capati. Woi, Naon? eta teh ngadukung belegug. Teu layang teuing. Sia mah bodoh. Bodoh naon? Yeuh dengekeun batur mah ayeuna nangan dukungan. Hayang jadi kepala daerah. Teu hayang mana jadi kepala daerah? Teu layang teuing. Belegug sia mah. Sia nu belagung. Naha? Dengekeun kumaha Apep. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, Naon? peng pikir ku sia. Naon? Rek saha nu milihna ka aing? Yang boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aing nu milih nu gelo aing mah. Tapi ayo ini tirit. Ayo.